manis. Maneh tadi ingut dileletik ku aing. Sarua jeung si Epa. Disaprak indung si Epa geus eueuh ngan maneh wae ngahibur aing teh. Kamana si Epa teh nya? Loh, geus 30 tahun aing teh neangan wae gaganti indung si Epa. Maot ketabrak kareta indung si Epa teh bageurana. Ayeuna aing neangan bae teu manggih-manggih indung si Epa. Kira aku maneh kudu dikawin ku aing manis. Ngan kumaha aing engke dirajang lamun aing kawin jeung maneh. Da ieu sarua hayang keneh ngora keneh aing ge. Si Epa budak kari hiji-hijina teh. Budak teh 3 ieu teh sabarna mah. Anu hiji maot gering panas. Anu hiji deui dibawa ku Mitoha. Diingu cenah sing teu kabaraban. Nasib. Ai jadi jelema teu boga teh kieu disapirakeun wae ku Mitoha oge. Kamana budak teh? Pak. Pak. Eta kopi Bapak kadiekeun no? Pak. Pak, ayo boga pikiran tahan teh. Ya piraku kudu dibaheum ku Bapak mah. Atuh pan tadi mentana kopi, lain cai kopi. Diseduh sayang, diseduh. Piraku teu ngarti-ngarti. Yuk seduh ka ditu. Ai sugan teh geus pinter di sakolakeun. Teu tah ngabaheum kopi, dicing balik ke budak teh. Pak. Kieu Pak. Tunjuk lah tadi ah. Pak. Asa bosen kalau pengen ngomean be manuk. Bapak kudu ngomean naon mau. Atuh rame meureun ieu imah lamun Bapak ngomean mau. Rame kunaon kitu? Rame tahlil. Ya. Nyalain kitu maksudna mah. Cik neangan pagawean sejen gitu. Apa yang dijual be manukna? Sok talawarna wungkul. Biar di imahan teh. Ai Bapak mah nya keneh sabenerna mah ieu teh ka manuk. Kenangan keur jeung indung maneh ieu teh Pak. Tapi lamun Epa bisa mangjualkeun inju, pangjual. Pak, teras kalau lotor bersihan kiranya. Siap. Kenal Epa dari Pongan. Ini ditanya banget teh. Ini dijawab beureuy teh. Nah, si baut bae. Ih, pungkur sebel kasih Bapak. Unggal isuk ngomean be manuk karisi. Dikeun we ka batur manukna. Tuh kena we ngabicarakeun meureun. Gampang dijelakeun deui ribet. Gampang cek maneh. Kayak we ngabicarakeun kumaha nyaho sorangan lamun misalkan si babe ngamuk kumaha. Pamajikan batur ke di aku. Apa tadi sih? Pot! Tuh apal ka uwi? Apal pan sok mempo channel Hanjuang TV. Nah, mana geus bawa ka urang? Mana nanya obi teh inget ku bu?
Apa orang teh babaturan SD? Mana teh pernah busiat lain? Oh, heeh. Ingat ayeuna mah maneh teh si Epa jeung si Peranya. Nya heuh. Pot, senang manuk teh? Nya seneng aing teh mah. Tah heueuh ka beneran manuk Bapak Uing dijual. Sok lah 50 bae. Mana kitu manukna? Tuh, itu. Tuh, mana alisna keren. Oh, heeh. Mantap. Aduh, boga duit tuh. Jadi tawarkeun we ka babaturan nah. Sok. Woi. Per kaji ya, jero. Dita. Pae ta hiji tah. Naon MMM pae. Pae ta MM tah. Siap. Keun da, keun. Eh, Ta. maju ta mundur ya. Lor na bedang lor. Pasti. Bedang ta, bedang urang geus. Yo, menang aing mah ieu mah yo. Geus bedang urang ta. Wan, Dok. Euy. Arang Tah, kok tah. wae. Kan. Siap. Yo. Jeung dita. Ta modar lo ge na mah. Heeh. Geus bedang urang ta. Ayo maju. Ah, Yo. nang ieu. Itu aya awewe itu. Mana? Mana tuh cepot nipu bae ya? Goblok teh berarti. Kan main game bae ya. Pae mah. Pae dulu, Ge. Ya. Ayo terus lah. Berarti we cepot nipu goblok teh nya. Rod pae di. Anjir tinggal gedohna wae sopi sapsa kopi. Kok? Kenapa ya dinya? Gak giwan itu. Mundur. Gak ieu ih. Aduh dia diukna. Kayak buat dia pae mantan ya. Harus pisan. Ai aja pae deh. Iya. Dulu batu Mana we. sih? Nya nah teh. Nah, gimana sih? Itu ya duit. Mana? Hei ber. Kejero. Nah, kejero tuh. Tuh. Cekan. Barat, Mes. Kumaha ya? Cekan telur. Kok mau di luhur mah Itu dia. Sep, Mes. Jero, Mes, di Barat, Mes. Anggap deh. Murah, Mes. Cincin. Ya, Dan siapa kan rak main sekolah duit dah ih. iya. Kaget, Mes. Bukan dan di mana? Dan pit aing. Haruh. Datang teh lain mau hakanan kalah ka mau petakan. Ya aing mau si Gomez. Pahit si Gomez mah. Dan emang aing kenangan masa lalu. Iya. Mes. Ngobrol anjing. Nyau barudak dua itu mah kurang poyan. Kita tadi ngomongin permainan. Sareuseuh ke? Ngat dulu nih. Geus goblok, tong ngorek tim permainan. Nah gitu.
Karena saya tahu rasanya dipermainkan. Iya. Di. Hadiah geus moal tuh. Mah tuh. Nah, daripada permainan ini arudut, Pasti. Tadi ayam telah. Masuk korak ada. Udah edan. Sebanyak kopi yang ongkonya udah ongko ih. Tiga Ada doh. nyakeun hama pisan jelema teh ih. Mage cu. Mes. Ya tuh mah lewat ngulang bae. Mana liar mes? Aya tuh obat imah rek. Sampai sih. Liar ke penyakit, Enak gitu. liar ku mutahain hayang manuk. Mes. Aing ka dieu terek nawarkeun manuk. Manuk saha? Bapak si Epa, Manuk naon? ruputut. Merek dijual sabaraha? 50.000 cenah cik si Epa na teh. Hari manuk perkututnya sabaraha pasarana? Nyao aing mah peranguan manuk. Anggot teh aing teh gablek manuk lagi. hanya we ke Google meh. Tanyakeun dah. Sanggeuk aing masuk dokteran. Nya nah. Nu ngajawab nu sok awewe. Sok tanya dong, gimana? Harga burung perkutut. Paling murah 100.000. Mun aya nu ngajual 50 jeung kandangna. Beli wae mun tadi beli boloho. Wah, ini sakit tuh mah. Mending buka duit. Boga. Menang di mana, Mas? Nang manggi. Lagi. Ini kok cokot manukna. Oke. Pak, jadi beli manuk teh. Iya, duitna. Itu cokot deh manuknya tuh. Heeh. Sudah gitu rontok tuh. Pero basiram di mana pindah bae keluar. Aduh. Pak. Pak. Naon? Iya duit. Duit naon ya? Ya, duit manuk. Manuk bapak dijual? Pak, orang balik ti heula nya. Poho can ngarutan kutang. Kadek. Ieu kumaha maksudna, Nok? Nah, haper balik deh ane ngarutan kutang. Sendalna patuker jeung bapak maneh. Manuk bapak dijual sakieu? Pancek bapak nih tah dijual manuk teh lain. Atuh boga pikiran we, Nok. Manuk sakitu dijual sakiku kandangna we ditu meunang ieu teh, Nok. Aku mah atuh aya geus dijual mah. Bari lagi Nok, ieu mah duit bapak teh tingali teh cirian tah. Jalan-jalan ke negeri Jepang. Jangan lupa beli kerupuk. Buat apa kita ke Jepang kalau cuma beli kerupuk? Cih, anu bapak itu teh. Aduh,